Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur oge para tokoh Sunda mengemut cinta sareng merhatoskeun sejarah anu langka diekspos kamari dina episode katilu yen Sunan Rumenggong ngadirikeun dalam bentuk kasunanan sanes karajaan oge ngabentuk pasukan 1000 anu banerana dinamian Surabaya. Upama anu naroskeun saha Sunan Rumenggong. Sunan Rumenggong numutkeun galur buhun babad Garut oge hasil obrolan sareng para sesepuh anu langsung berwadas ngobrol 5 tahun kapengkeran sareng 3 kasepuhan anu tiasa dipertanggalwalerkeun data. Sunan Rumenggong teh nyaeta anu linggih di Gadog Suci atanapi pirana mah Syekh Sinuhun Sunan Rahmat atanapi Sunan Rahmat Gadog Suci teh dipasihan gelar oge Raden Arya Garantang Setra. Ari Garantang Setra hartosna wadah cai ai setra anu bersih cai anu suci dina wangsitna yen sateacana nepangan ka Sayyidina Ali di tanah Mekah aya pituduhna yen kedah nyucikeun heula diri oge saparantos nyucikeun diri anjeunna kedah ngagelar Raden Arya Garantang Setra atanapi Sunan Rahmat Gadog karena mah kadituna Raden Kian Santang. Upami naroskeun naon kenang-kenanganana sareng karomahna hasil anjeunna di Tatar Sunda. Kenang-kenanganana di antawisna anjeunna nyempelkeun nyingkatkeun 4 kitab 4 buku di 4 wilayah di antawisna Banten, Cirebon, Garut sareng Sumedang. Banten kabagean jilid buku dina ilmu dagingna ilmu. Jadi Banten mah dagingna para ilmu bade anu bodas bade anu dianggap hideung pokona mah termasuk debus oge Banten memang nyanakna dagingna ilmu. Anu kadua kitabna teh nyaeta anu lungsur ka limbangan sikina ilmu. Janten limbangan mah sagala rupina atawa Tatar Garut dina ilmu mah sikina. Lamun dina nangka teh mah sanes cangkokan tapi sikina ari siki mah pan sok rada kuat umurna oge kitu. Upami Garut sikina dina ilmu, Banten dagingna lumpat ka Cirebon. Cirebon kabagean jilid buku pecahan ti kitab anu didamel ku Sunan Rahmat
Gadog Suci atau napi Sunan Tumenggong nyaeta kulitna ilmu. Janten Cirebon mah di pasihan jilid buku teh nu kedah dipelajari teh kulitna ilmu. Nu mawi teu aneh sabada Sunan Tumenggong muswa ngalih ke alam barjahiyah, ninggalkeun tapak lacak perjuangan, ninggalkeun patilasan di daerah Gadog Suci Garut, maka lahir para ulama-ulama Cirebon, para kiai oge para wali di Cirebon lahir sabada Sunan Tumenggong atau napi Raden Garantang Setra. Mundur deui ti Cirebon, mundur ka Sumedang anu tadi kalangkung, timbul pertarosa Banten dina ilmu panemu jampe pamake daging na ilmu, Garut dina ilmu jeung jampena siki na ilmu, Cirebon dina ilmu, kulit na ilmu. Tah Sumedang kabagian naon? Ari Sumedang mah kabagian kedah mempelajari jilid anu bungsuna kaopat, nyaeta istilahna cibeasna ilmu atanapi cai patina ilmu. Jadi sumber anu buku hiji 2 3 tah nu kaopat Sumedang kabagian bungsuna nyaeta cibeasna ilmu atanapi sari patina ilmu, maka gubrag we Sang Prabu Tajimalela sareng kadieuna raja-raja Sumedang nyepengna ilmu kasumedangan. Ari ilmu kasumedangan sanes ilmu weduk, sanes ilmu jangnang tang pasea batur, tapi ilmu kasumedangan eusina hiji sae ka Ibu Rama, 2 daek ngalaksanakeun tahajud, sabada ngalaksanakeun anu 5, katiluna nyaah asih ka papada makhluk, kaopatna daek miara alam, kalimana daek ngabela lemah cai demi agama, demi kasalamatan umat. Hubul waton minal iman, panginten kitu sawer santri nama. Rupina episode kaopat anu singkat dugi ka dieu dikis clear ke panghalang. Bobo sapanon tarang sapakan tetep abdi nampi kana kritikan ti tokoh-tokoh sajarah ngarah langkung sampurna dina medal ya perlampahan waliullah anu awal di Tatar Jawa Barat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.